Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'd. Segala puji urang sanggakeun ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu ngatur dunya ieu tur eusina. Di sakumaha dina dinten ieu urang dipaparin kasehatan tur nikmat iman sareng Islam. Teh hilap oge sholawat sinareng salam urang curahkeun ka bagenda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Yeliza anu ku abdi dipika hormat sareng rerencangan anu ku abdi dipika cinta. Tepangkeun nami abdi Rifan Azril ti kelas 11 MIPA hiji. Bade ngadugikeun biantara ngeunaan 3 amal anu bakal dicandak maot. Ki hadisna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu ila min salasin. Shadaqatun jariyatun aw ilmu yuntafa'u bihi aw waladun sholihun yad'u lahu." Hartosna ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyabdakeun, yen lamun anak incu ada maut bakal pegat amalna. Iwal ti 3 hal nyaeta nu kahiji sedekah jariyah, nu kadua ilmu anu ngabawa manfaat, nu katilu anak soleh anu ngadoakeun indung bapana. Nah hadis eta bisa disimpulkeun yen urang lamun amalna hayang tutuluyan ngalir, urang kudu ngalakukeun 3 hal eta. Anu kahiji sedekah jariyah. Naon sedekah jariyah? Sedekah jariyah teh urang osok barang bere kanu butuh, mere dahareun kanu kalaparan, mere sumbangan keur pambangunan masjid jeung sajabana. Merena oge kudu ikhlas ridho lillahi ta'ala. Anu kadua nyaeta ilmu anu manfaat. Naon ilmu anu manfaat? Nyaeta ilmu anu ku urang amalkeun jeung ku urang laksanakeun. Anu katilu nyaeta anak soleh. Anak soleh anu ngadoakeun indung bapana. Sakumaha dina keur hirupna eta budak sok dititah ngaji, dititah sakola, dititah ngala ilmu jeung sajabana. Dina nalika kolotna maot, eta pasti si budak bakalan ngadoakeun indung bapana. Rupina mung sakitu wae biantara ti abdi kirang langkungna, mugia dihapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.